Hit, yang mau curi kan ke sini si Amr enak tuh. Kom, nya kernaon didinya. Idieu bi, kok mah keur mikiran nasib. Jadi tukang ngarit mah kieu geuning bi. Boga kawogoh bi era. Nah, make era kokom kunaon? Kokom mah tukang ngarit atuh bi. Indah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Geus dahar mah rek nyieun kadaharan jang barudak. Ieu teh geus burit kieu udah keun balik wae sih ke sekolah. Ah, aing ngalah suruhan teu nungtung nama kalawung teh udah ya. Kawan mengado kalau nyocok kan itu. Ada nyamper ngawas teh kak teh neneng. Itu sahano di sawah no kernagog. Ih, siga nama itu mama mocin. Akhirnya digeureman ku koko memesieun. Hit. Tahu nama gerep euy. Hit. Aing untuk neneng euy sok aya nama gerem cenah belah dia teh euy. Tah, paling gede dengan aing berenang eta mah. Di dieu we sing sieun nameh teu katingalieun. Lah, kira aku eta weh dia anu seuri euy udah mana di sini euy. Hit, yang mau curi kan ke sini si Amr enak tuh. Alah we balaga sakitu-kitu ge sieun. Cak, ayo jurik cak. Jurig naon atuh sia tengah poe ireng-erengan kieu. Lah maneh kaos wae lain urang leuweung. Tuh nginum jeung keur ditu. Teh neneng aya teh nya. Duh, kokom boga dosa. Dosa ka Mang Ocin karunya. Ibi. Teh neneng aya teu. Itu budak koyak kieu geus nyamper. Kadia nyi, kadia kokomna. Bi, teh neneng tos uwih can. Acan teh neneng make sakedap deui, ieu we sareng ibi di dieu. Mang Ocin, naha lumpat. Nah, si kokom apalan aing lompat ya teh euy. Nah, maneh apal amang lompat kom? Anu ngageuremnya Mang Ocin. Nah, maneh apal? Anu ngageurem mah kokom. Tah dengekeun maneh wacin nah eleh ku budak maneh teh. Lumpat bi digeureman ku kokom sakitu ge. Maneh eta leutik-leutik diajar ngalonyeng ke kolot kehed. Mang Ocin mah kolot begog. Tah kadenge cin ku maneh. Goblok si kokom ka aing telang ngas maneh leutik-leutik anak si Sarmat. Cina teh sieun ku nanaon ari ngageurem lumpat. Neneng kehed maneh lah budak leutik, aing mah ngeuleuh sawah ah. Nah ai kitu ku kokom di kumaha? Digeureman bi ku kokom teh. Kumaha lamun Mang Ocin labuh lumpat? Bae bi ti kusuruk dia tuman. Bi, ibi nuju ngasakan naon ibi teh?
Cing, uang ada mamen. Bi, gula teh gigilan we, me tereh mah. Kokom, ayo maneh kalau sokan caprak wae. Ayo naon teh ah. Pan meh tereh, Bi. Ayo kokom geus nyandak samping we kieu rek ka mana? Pan bade ngaos, Bi, sarung teh neneng engke. Atuh meniti wayah kieu. Pan mun kokom di bumi masok dititah deui ku emak. Oh, jadi kokom teh bakat ku embung dititah ku emak, matak lompat ka dieu nya. Nya, Bi, capek pisan tuh dah tadi tos ngarit. Tos emam can kokom? Entos, Bi, jeung duruk asin. Belum asin, kokom lain duruk asin atuh meureun. Ah, sarua wae, Bi, da dilerab. Tapi heueuh budak teh da teu salah. Cing kom di dieu jeung ibi uang ngadamel boleh digulaan teh ya. Pan boleh motif amis, Bi. Nah, di gulaan, Pan ieu mah atuh diolah deui nyi. Bi. Nah, teh neneng teh menison teuing uihna. Apan karerencanganna heula? Oh, Kom. Ya ka mana budak teh? duh, teh neneng wayah kieu can balik wae. Duh, kokom jadi inget ka domba. Tos diparab teh nya ku emak. Ah, di dieu mah jukutna harejo. Isuk mah ngaditna di dieu we ah. Duh, inget we ka domba nu kokon sieun teh diparab ku emak. Katur mah wayah kieu teh. Arulin kokom mah wayah kieu teh. Ngarit we jeung ngarit. Mun nyeri pucisan asli teh. Kom. Geuning di ditu budak teh nyaker naon? Kom, nyaker naon di dinya? Ieu Bi, kokom mah keur mikiran nasib. Jadi tukang ngarit mah kieu geuning Bi. Ka dieu sieun keung sasaranganan di dinya. Kokom mah betah kene di dieu keur niis. Kokom, nakeun maneh di dinya. Cicing mangocin, kokom teh kerudet tong gandeng. Anak si camat maneh leutik-leutik sebuah karudet kokom. Kadi udah di dinya geus buri teh, bisa aya sande kala. Di mana lah aya sandekala. Nyai kokom tos di mana? Tas di sisi sawah Bi di ditu. Tos naon hulang-hulang wae di ditu? Lah mikiran karudet we Bi. Aduh, nyai maneh teh leutik-leutik geus aya karudet. Kagerudet kunaon? Capek pisan da Bi kokom teh. Ngarit wae. Deng ai maneh atuh. Duh Bi, eta meni parulan kitu sigana. Nya ke matak ulah ka mana nya? Ku ibi uang didamel heula uang diolah, engke uang man sasarengan. Ibi mah neangan pariweuheun. Tinggal am oge. Lain yang piriweuheun kokom pan ameh raos. Eta teh engke Bi ditemplek-templek. Nya pan ieu teh engke teh digulaan, dipesekan heula. Duh Bi, bade barang dahar teh meuni bangganya. Mata kokom sing bisa, da enggas gede. Ame kokom bisa olah. Da kokom ge Bi sok mantuan eman nyen opak. Bisanya ngabuladkeuna kokom opak. Bisa Bi nu tuas mah ditincak we ku kokom. Atuh geuleuh kokom, ini sok aya-aya wae. Kepada bangga atuh Bi.
gulana diasup-asupkan karena boleh. Apaan ameh raos kom jadi gula teh di jero. Padahal mam heula boleh na engke gulana paneuri. Ai maneh nanaonan ai ngomong teh. Pan bi ditemplek-templek kieu mah bangga pisan. Bi nah hanya teh neneng can uwi wae wayah kieu. Sok ameng heula teh neneng makom. Kom ai tadi kunaon kokom teh ulang-ulang wae. Ingat wae ka domba bi kokom teh. Ai kitu kumaha bet make inget ka domba? Pan domba kokom teh diparap bi. Pan aya iya tuh emak jeung bapak engke ge meureun di pangmarabankeun. Lah no kokom mah sok paneuri bi karunya. Ai kokom kitu boga domba sabaraha hiji? Gaduh dua bi buruh ngari ti bapak. Leuheung kokom mah buburuh ge tuluy meunang domba. Tapi bi wi sakola ge langsung ngari. Nyakeun we, pan eta kokom mah gaduh domba. Engke jang jaga gaduh jualeun. Jadi engke lamun kokom rek kawin teh kokom mah boga jualeun domba. Ai kitu bi aya nu bogoheun ka kokom. Ji atuh. Engke kokom geus gede mah loba nu barogoheun ka kokom teh. Ah kokom mah mung boga ka bogoh bi era. Nah, make era kokom kunaon? Kokom mah tukang ngarit atuh bi. Eta teh cing cirining kokom teh budak daekan. Engke teh kanu daekan mah loba nu bogoheun lalaki teh. Geuning aya nage encan bi. Atuh dah kokom na ge leutik keneh ayeuna mah. Ngerti bi amun leutik kana mah can waka payunya. Heeh atuh kokom na ge sakola keneh. Si Mocin teh ka dieu. Naon wi? Aya si Mocin makar ka sawah ka girang. Nya Mang Owi. Tadi Mamang Oci mah digereman ku kokom. Kumaha kom eta? Mang Mocina. Nya lumpat atuh Mang Owi keungeun. Kom. Karek katingali ning eta. Aduh, can alpuk ieu hileud alpukat kitu. Lumayan Mang Owi carana paranting ngarit ieu teh. Alus juga hileud alpukat kom. Gandeng ka ditu lah bisa diteplok. Ieu cenah akhirnya naon eta? Ah iya wi, ece teh aya boleh saeutik, hayang make gula, hayang digoreng. Si Ibi Mamang Owi ngababangga karep. Cek budak gua kayak padahal mah tinggal ame tuh sepan boledna cek. Iya atuh pan hayang diolah wi ece mah. Atuh cek winge ka ditu nya nya heula si Mocin ka sawah tuh. Heeh juk. Geuning bi tos asak nama kitu. Mohon kop gerak mam kom.